Ieu teh lepas ting ulah, tukang ting ulah. Ieu teh Sekarang saya ada di Kampung Cigaruka menemui Bapak Idang untuk meneliti kaitan dengan kegiatan rahengan yang memang sudah puluhan tahun, yaitu upacara cara menghormat Dewi Sri atau Ibu Padi. Maaf Pak, orang Kalebet Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sampurasun. Pada hari ini kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat bersama penggiat datang ke Kampung Cigaruka, yaitu Desa Cikande, terkait dengan tradisi budaya rahengan. Rahengan ini adalah sebaran dari Kampung Pasir Peti, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang menjadi wilayah Kecamatan Saguling. Tak upami rahengan teh Pak, kumaha eta namina rahengan? duka dah jadi rahengan mah kieu kapungkur mah. Jadi diangge rahengan teh, pan kapungkur mah ngadamel parete. Jadi sok nanggap we rahengan di serang teh. Jadi upacara nama ieu we cawah gitu. Tah teh bade dibuat atau di saatosna dibuat? Bade dibuat, tangke saatosna. Saatosna ge netepkeun di bumi. Oh, Ngange di aya naon teh istilah rubuh jarami abdi parete. nya. Tabu sabaraha kawitan apa? Ya enjing-enjing we. Pas langsung netemian ya apa. Duga tabu sabaraha teh? Tapi jam 12 gitu. Ai kapungkur rahengan teh di mana asalna Pak? Jadi kapungkur mah di buyut-buyut kapungkurna Kami buyutna teh. uyut Pak Aki Aceng kan. Uyut ngeko kapungkur mah gitu. Aya alat teh di saha eta? Iya jadi alat sama. gitu, alat sama. Terus aya ayeuna tara wangsa sok diangge naon? Kana pare oge masih? Masih gitu. Pan ayeuna gak kayak di Desa Pangeran. Bade aja aya naon di Pangeran? Acara biasa selamatan gitu, nyepitan gitu. Yang diiring ku eta gitu. Tah upami anu kalahiran oge sami sok di. Sami, kalahiran anu misalnya anu nikah gitu. Tah upami ieu sasajena seueur. Ya, seueur sasajen. Naon wae Pak? Nah, air jakeuna biasa 7 rupiah gitu. Ngan aya nu eta mah bangsa bumbuan, biasa bubur bodas, bugis, leupeut tangtang angin gitu. Eta teh upami di sawah eta kangge upacara kasaha teh upacara di sawah teh. Nya upacara nama kanu eta we mana nyakeun nama kanu geulis teh si Purwaci Danyang gitu. Pamitan pan aya wali puhuna gitu. Pan wali puhun teh pan barengan nama parete pan menyan lah kencan nama gitu. Mun pamit mah pamit pan wali puhun gitu. Nyai pare nama di nyari ka bumi di cana ke nama ngan ngewe ieu Ibu teh kumaha? ibuna gitu di pankek make artos. Oh, maksana kangge Ya kangge di bumi, kangge di paniisan gitu. 5 kali 5 pancer teh pan gunting langsung bungkus ku kain, make artos gitu. Eta teh ibuna gitu. Sabaraha tahun da Bapak kana rahengan? Aya abdi mah barat tahun aya lah jika nama 30 tahunan mah asa 20 tahunan lah. Da abdi mah nya engal keneh gitu da tiasa lagi heucan pati tiasa gitu. Sangan sepuh ngiring gitu ka sepuh. Ai Bapak sebagai anu pengalatna dina rahengan naon? Abdi mah pan kapungkur mah suling. Aya nama pan rebab. Oh, rebab. Terus anu kacabi aya Aya ampun paman. Aya suling pun awal. Rebabna ini dia. Ya naon sadayana di dieu. Biasa rebabna ditabuh di dia Pak. Ya biasa canak mah. Kana ditabuh Pak, jelaskeun deui ieu teh kumaha? Ieu teh namina naon ieu teh? Rebab. Oh, rebab. Tah ieu teh pangeset. Ieu teh lepas ting ulah, tukang ting ulah. Ieu teh sebenarnya mah naon ku sababna? Pan arep ting mah meureunnan. Biasa arep ting mun tukang ting pan ngajengkang. Dua, dia kadulkeun kita dua, Pak.
Ini yang merupakan alat, ini adalah rahengan kesenian. Nah, ini disebabnya rebab, dan seperti inilah bentuk alat untuk upacara. Dan satu lagi bentuknya kecapi. Nah, ini yang dipakai oleh masyarakat Kampung Cigarukak. Ini kan untuk kegiatan-kegiatan ritual terkait dengan upacara-upacara mengambil pare, terus upacara sunatan, kelahiran, 7 bulanan, dan hal-hal yang lain. Karena ini adalah musik yang berkaitan dengan Ibu Dewi Sri atau Nyito Haji. Ai rahengan teh tidak bahasa naon rahengan teh. Rahengan kumaha? Nya ai rahengan mah pan aheng. Oh. Cokelat baheula mah aheng. Oh. Abdi teh tos kengeng ti Pementri Warisan Budaya Sunda rahengan. Abdi hoyong didukung alat kesenian. Alat kesenian tarawangsa, kecapi, suling, ya 3 rupiah gitu.